anakna nu keur dikulum teh hudang. Kumaha coba? Ibu ulah mikiran pindah agama, atuh kabeh kan kaget. Ibu hayu ka dieu hayu. Kaget kan ibuna. Firaun ge kagetun ku abeh kaget. Hayu geura ka dieu dikulum teu panas ternyata. Cai nu kadeulna panas, barang kula geus ka jero ternyata tiis. Jeung deui di jero cai teh ternyata aya sorga ibu. Masya Allah Karim. Ulah milu ka Raja Firaun. Kulub. Kaget ibuna anu tadina pertimbangan Firaun, pangeran Firaun, Allah Firaun, hampir-hampir. Maksudna nyalametkeun anak nu kadua paman salaki dirina. Tapi anakna ya Allah bu ulah mikiran kos kitu nyahoeun teh ka hate ibuna. Talia ummi ka dieu geura lamun teh ama ibu kita dikulub geus pasrah ka Gusti Allah. Teu panas ieu abdi buktina hirup dikulub. اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ngucap ingsun paslun utawi ikilah iki iku fasal sewiji yasihu min kulli muslimin mukallafin mukhtarin amanu harabin wa adadin mahsurin faqat saking saban-saban wong kang muslim kang mukallaf tur kang karep dewek opo ngamankeun kafir harobis wiji lan kafir harobi kang bing bilangan mahsurin kang den gebag faqat balak wala yasih wa man wasirin lan ora sah apa ngamankeun kafir kang den boyong liman kadue wong wa utawi asir iku tetep sumertane man fil asahi ing dalam mungguh kaulas wa yasulan sabiqul labjin lan sahaya aman bikulli lafzin kalawan saban-saban lafazu fi dukang maidakeun ya lafaz maqsudahu ingkang den maksud dengan aman bikin ayatin lan kalawan kinaya warisalatin lan surat wa yustaratu ilmul kafiri bil amani dan syarat kenapa waruhai wong kang kafir kalawan keamanan fa'in raddahu batala maka lamun nolak ya kafir ing aman batala maka batal ya aman wa kadzalan halika ya ikilah batal ilam ya kubala munara narima kafir fil asahi ing dalam mungguh kaulas wa takfir syaratun mufhimatun lil qabuli lan cukup apa isyarah kang aweh paham lil qabuli kadue narima anu
mawa kitab mah teu kudu disurah geus ka harti. Nu teu mawa kitab mah percis ongkos bebek ngadenge galudug. Bebek ngadenge galudug mah teu nyaho sing jelegernya mangan culek cileuk doang. Beres sing jeleger nyosor deui. Percis bebek. Diberi waktu ku Gusti Allah 50 60 70 tahun teh rugi lamun henteu dipake mondok supaya bisa maca kitab minimal bisa nyoret-nyoret kitab gitu. Gusti umur geus tere ka kuburan masih kene can bukar mikir waktu cenah kiai malah namun waktu ente ngadegetan kiai ente di lembur ente ulah ditinggalkeun geus bae bejaan nyan kula mah maca kitab teu bisa ngaji ge nundutan bae ngan deu resep bae kana bisa maca kitab tah tanya ustadna tah boga motor boga nginjem lain mere bensin nginjem boloon ya Allah tad boga beas tad aya sih coba ya 2 liter lah tolol teh jelemanya ngadegetan teh ya ngangeunakeun Ustad boga motor boga tajeng meuli bensin cukup 5 juta bae ieu nah ya beas boga sih aya 1 liter 2 liter mah tuh kayak kukula dibawakan sakintal kan minggu hareup gitu deui kan kieu lagi ngadoakeun Gusti kajen teuing abdi mah ka neraka ge kasal si eta bae tuh coba kumaha kurang kumaha coba kiai mah kajen abdi mah ka neraka ge lah asal si eta bae ka sorga ge kan malaikat ge heraneun malaikat pun kitu amat ngadoana aya tuh si eta bae ka sorga tuh kumaha aing siapa bodoh memeh urang ngabahas materi pengajian urang aya nu mohon doa Fatihah darwi 20 genep Safar di bulan Safar aya Rebo Wekasan Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat tanggal hiji menurut hisab kopi Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa malam 12 di mana Ba'dul Arifin ngejelaskan tentang Arbi'ail akhir bo akhir min syahri Safar dina bulan Safar Rebo akhir disebutna Rebo Wekasan Wekasan iku bahasa Jawa la Sunda mah Rebo akhir wong Jawa iku ngucapaken Wekasan ya pada baik lah iya akhir itu bahasa Arab dipakai ku urang Sunda Rebo akhir jadi Sunda mah ke Arab-Araban baik Rebo akhir mah bahasa Arab sebenarnya atau bahasa Raja Pahan warima Raja Salman teh orang Jawa mah aslinya nama Rebo Wekasan dina bulan Safar. Zakara ba'dul 'arifin min ahli al-kashf wa at-tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin 300,000 baliyatin wa 20,000 min al-baliyat. Cik ba'dul 'arifin wali ba'dul 'arifin anu min ahli al-kashf wa at-tamkin ahli kasyaf bangsa Muhammadiyah Persib Wahabi mau percaya
aja orang wae anu percaya cek ahli kasyaf bahwa turun di setiap tahun sekaligus 320.000 balai diturunkeunana wa kullu dzalik fil yaumil arbi'il akhir min syahrus safar diturunkeunana dina poe Rebo akhir bulan Safar. nah bulan ieu Rebo isuk jadi sekaligus satahun teh diturunkeunana dia poe Rebo tak kejadian gempa Lombok eta teh Rebo itu geus dicatet bahkan memehna ngan diturunkeunana catetanana mah meh urang aya meh dunia aya ngan diturunkeun ka langit pertamana tek dina Rebo kejadian tsunami Palu, angin beliung, banjir Lampung, Palembang dan lain sebagainya. Terakhir kapal can aya kuari kapalna barodo neangan kapal sakitu gedena can kapanggih keneh bae disakolakeun ku disakolakeun anak tuh di dapur kula buba kapal anak kula loba aja setah nu Garuda aya nu Lion aya oh macam-macam ngan mesinan dama iya balai komo tama anu haju dititah balik ku pamajikanana eta ge balai keneh diusir manang geus boga anak 5 genep diusir ku sebab teu digawe-gawe salakina hayang ti peuting doang digawena teu beres atuh jak pamajikanana jeung digawe embung tanimbung aya ngagawean hayang wah teu beres diusir eta ge balai ke ubah balai Masya Allah aya anu haju nyandung ka nyahoan eta ge balai tsunami unggal poe dicarekan bae ngan salakina we lain kajen dicarekan ge asal bisa gilir we belon teh budaknya kajen ieu carekan ge nu penting we gilir pokona we saker aya jelema anu ngurusan hulu leutik bae atuh hulu gede mah teu diurusan oh masalah bermasalah nami jadi akhirat bermasalah atuh payakulu zalikal yaum ashaba ayyam sunnah Rebo dina setiap bulan Safar teh rebon paling berat poe eta geus aya carana tapi khusus ka para arifin salat disebut salat Rebo kasa di Garut Kresek zaman guru kula dengan imam berjamaah Cilember baheula Bandung ajengan Saifuddin almarhum di Cililin baheula Babus Salam terus ke Gunung Halu di Cililin kebelah itu terus aya ngaran lembur Gunung Halu jorenya Gunung Halu jadi eta tapi eleh ku pangodokan pangodokan ranking hiji tah mah kobet lembur Gunung Halu mah rada deres keneh Gunung Halu rada deres keneh tah mah pager ageng rada deres keneh tah mah Cihaur Beuti Tasik Balasik keneh tapi lamun geus pangodokan kobet ya Allah atuh dikodok haju dikobet tapi teu beres mantap atuh haju ka ditu na lembur delan ya Allah atuh bau delan teu beres tah nyeun lembur tah ganti ku urang pangodokan citi delan citi atuh delan mah delan we aya teh pas kitu lembur ya Allah oh masalah tah lembur ieu aya jelema lemburna di dembur delan teu bisa ngit aya jelema pinter deui jadi lemburna mah delan tapi nya seungit nya pinter aya jelema di lembur pondok
atuh sabalikna tawa atuh nya bentek nya odob atuh hese leuy 320 balai 320.000 Masya Allah karim sekaligus lamun aya nu pernah diijazahan salat terbokasan 4 rakaat unggal rakaat bada Fatihah macana 17 inna a'tayna surat kulhu 5 muawwidzatain sabalik ulah make tahiyat awal tapi lu teu diijazahan ulah nu pernah diijazahan bid'ah urang guari kumacana ulah serahkeun kanu geus diijazahan nyana ngadoa khusus cenah di perumahan aya ulah milu mun ku urang diulah-ulah antepkeun bae keuna sadaekna nyana urang mah milu ulah gitu non ngaganggu ulah jitu kieu cenah teu diulah gitu mangka memang ngeunaheun di Allah ge teu diulah-ulah ka mah henteu duha ge nu dititah ka mah henteu komo ieu kami geus jaho sebenarnya salat mah diulah-ulah atuh heheotan lamun dahar tadi ulah-ulah demo salat mah boro-boro urang nu sehat titah ulah dahar atuh nu cager we nu cager boro-boro nu cager gitu urang titah ulah dahar nu gering we nu gering kencing manis titah ulah ngadahar sangu geus bae ngadaharna kentang paling jago saminggu nyana sorangan kunaon ieu ganti di sangu leuleus segala teh pan gering lah kajian gering ge paeh bae sadarnya da gitu sakitu ge boga penyakit kencing manis aya jelema boga darah tinggi ngadeng ngambil sate ulah teu darah tinggi tah ulah-ulah tiba heula terus bae gering ngadahar bae aya jelema darah tinggi tita ulah ngadahar kadu sakali ngadahar 2 teu bisa udang deui harita teh teu bisa udang deui langsung pakaianna diganti dia make putih-putih tak eta nu gering ge dilarang hese komo nu cager bab dahar jeung nginum mah kos kitu tapi bab ibadah mah teu kudu dilarang cenah kieu moal geus menyatakan di atas materai pohara tah jelema aja ngadieukeun carita ulah geus bidah lamun teu boga ijazah ulah aya di perumahan-perumahan misalnya ngayakeun ulah milu guys urang mah nyerahkeun ka ahli na bae sebab salat urang mah teu ya kos kieu beres salat ngadoa nah mun haju salat ngadoa hafizahullahu bikarami min jamil balaya allati tanzilu fi dzalikal yaum ولم يحم حوله بلية من تلك البلايا إلى تمام السنة sahajelema anu salat seperti tadi 4 rakaat dijaga ku Allah dina seluruh cocoban nu tadi diturunkeun anu diturunkeun sataun moal kakenaan ku cocoba dina taun eta tepi ka akhir tahun doana ieu pernah di fotokopi teh anu pernah fotokopi nu boga keneh deuleu bisa dibere ka naon ngaranna tatangga ceuk kaburu kula fotokopi geus husnuzon araya keneh fotokopi cek bapak-bapak di mana karanya nenden talar teu panaju poho Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya syadidal qawi wa ya syadidal mihal ya aziz zallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bisayyidil hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarr hadzal yawm ma yanzilu fihi ya kafi fasakfikahumullah
wa huwas samiul alim hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tah doana eta nu aya keneh fotokopina di imah perbanyak bere tetangga-tetangga jang engke mulai ngadoa malam Rabu paterapkeun ba'da subuh ge ngadoa ke waktu duha urang mah salat duha bae hiju ngadoa nu eta ke ba'dul arifin salat khusus nyana ngadoa aya azimahna disebut azimah salalim salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ala ilyasin salamun ala musa wa harun salamun terus sampai ke 7 tulislah make segi opat qauluhul haqqu qauluhul jibril bikaili sabil zarudah di tengahna ke ayat langsung tulis cara nulisna ba'da subuh ulah robah deui maca sholawat heula 3 kali assalatu wassalamu bi adadi ma fil mina alaika wa alihi ya sayyidi ya rasul agifni sayang bisa 3 kali terus maca sholawat anu adrikni salat adrikni beres eta terus maca bismillah 9 kali ulah napas karak tulis beres tulis terus kacaikeun sumur misalnya terus ka naon ngaran baheula mah di sadesa sumur teh hiji kadinya bae ke kabeh nyokot kuari mah masing-masing imam boga sumur geus kabak ka mana supaya kainum kapandian jeung sajaban rebo isuk anu deuk ka ladang nu deuk ka pasar ka kantor deuk ka berbagai tempat harus dituju ya kegiatan-kegiatan urang ulah waka berangkat mun memeh nginum cai salali minimal nginum heula tiap lembur kiai-kiai ustad nyararieun menta cai di Garut mah make dupi teh lamun di urang mah tang-tang angin dijieun tina daun awi nah desian beas taju digodog jadi bentukna engke kos kupat ngan nya nama juruna 3 disebutna dupi nah bisa tawali jadi dupi teh dufi al bala jadi penolakan bala insyaallah nginum cai eta haju ngadahar dupi 5 moal nyeri beuteung insyaallah cina kiai di urang mah dupi teh mah Garut Tasik Bandung tah mah dupi mah bahasa dupi mah tah Garut Bandung Tasik Ciamis dupi ngaranna di urang mah kupat oh masalah ganti ku urang kupat kan rada gede abeh hiji ge sedang gitu tah bacang oh masalah asal bacangna di gerona tendenan daging hayam abeh ulah hese gitu maksudnya cina eueuh kieu nu kitu mah age roti oh masalah roti lupatna ka uduk-uduk deui bae tah ieu garada dupi tah sakadar tambahna ti para guru make dupi kupat asli nama cai salalim nah, anu aya salamun dina Al-Qur'an dihijikeun ngan make rumus tadi nulisna ba'da subuh ulah ngomong heula nanaon mun bisa ulah robah ti pangimbaran mun sanajan robah ulah ngomong nanaon heula maca sholawat istighosah 3 maca sholawat adrik 3 maca bismillah karak tulis tah kos kitu insyaallah loba jelema nu teu percaya ka hal-hal gaib kos kitu moal percaya jelema nu teu dibukakeun hijab mah sebab urang mah seuneu kadele banjir kadele banjir tanah kadele tanah urang matana mata nu ieu sebab roh nu wau ka Allah
begitu diasupkan ke awak jadi teu ke Allah. Buktina loba kafirin, musyrikin, munafikin. Urang masa kieu mah alhamdulillah. Aya wauh jasa henteu ngan cenah. Cenah dia tapi haju dikuatan make tauhid. Alhamdulillah. Ngan jadi urang mah kuari ka Allah semu wauh, ka dunia semu dulu wauh. Sebab kadeleuna beratan keneh ka dunia. Eta ge sarua basi ka hijab keneh. Tah, bagi jelema nu ka hijab moal percayaan ka ba'dul arifin, ka wali-wali Allah. Urang nyebutkeun Tuan Syekh Abdul Qadir nya mah ngajebian, urang nyebutkeun Imam Syafi'i nya mah ngajebian, urang nyebutkeun madzhabul arba'ah, aulia Allah nya mah nyeungseuikeun ka urang cukup Kangjeng Nabi teu dibaca kaistimewaan para sahabat anu dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Nya mah real zahir syariat. Masalah datang ka dinya. Emang kumaha kitu contona kiai jelema nu dibukakeun hijab? Contoh urang nu sok didongengkeun ari Isra Mi'raj ku Ki Fudoli. Tapi cenah pan teu inget bae atuh nyanana niatna henteu maksud dongeng beneran. Naon tuh? Lah malu bejakeun. Sarua si eta ge maca kutub roban. Padahal Tuhan Syekh teh meurepan we naon sia. Aduh Gusti. Siti Masitoh teh dongeng panjangna. Dongengna panjang. Kasimpulanna maladeg dibunuh di kulub lantaran iman ka Allah, teu iman ka Firaun. Nyana nyembunyikan iman di tengah-tengah manusia biadab ngaku pangeran kanyahoan ku tukang sisirna. Panggillah gancang cari tanah dipanggil sanggeus dipanggil diinterogasi di sidang bener ngaku pangeran teh Allah kita sujud ka Firaun embung ya putusan akhir kulub boga anakna hiji sasapihan nomor ka hiji nu bisa lempang nomor ka hiji nu diayes keneh salakina panggil jelema tonton atuh jelema nonton Siti Masitoh sekeluarga dek di kulub ribuan manusia nonton kulubanisasi mana ya aing bener nyawan teu sabodo sia lah aing sakolah henteu aja lah akhirna nunggeus digebrahkeun 40 peuting cai geus kagolotrok ya Allah ya Rabb dihadirkeun Siti Masitoh nu diheula di kulub anakna nu meujeuhna nyusu keneh maksudna supaya ieu pindah iman ka Firaun mangeranana begitu dicoplokeun kitu tah haju diasupkeun ka seuneu Siti Masitoh kan manusia biasa cerik sanggeusna cerik mikiran duh anak korban di kulub lah aing moal kudu di kulub hampir Siti Masitoh masa anak aing di kulub nu kadua anakna ieu nu keur lulumpatan hajub salaki aing terakhir kudu korban kabehan pertimbangan di jero hatena ngaranna ge manusia biasa lah sana ieu manya kudu korban kabehan lah aing secara zahir mah dek ibadah dek iman bulak-balik mah nya tapi ja pangeran mah Allah lain Firaun keur beujana kitu-kitu pan anakna nu keur di kulub teh hudang di kumaha coba ibu ulah mikiran pindah agama atuh kabeh kan kaget ibu hayu ka dieu hayu kaget kan ibuna Firaun ge kagetun ku abeh kaget hayu geura ka dieu di kulub teu panas ternyata
saya nu kadelna panas barang kula geus ka jero ternyata tiis jeung deui di jero cai teh ternyata aya sorga ibu. Masya Allah karim. Ulah milu ka Raja Firaun kulub kaget ibuna anu tadina pertimbangan Firaun pangeran Firaun Allah Firaun hampir-hampir maksudna nyalametkeun anak muka dua paman salaki dirina tapi anakna ya Allah bu ulah mikiran kos kitu nyahoeun teh ka hate ibuna talia ummi kadieu gerak lamun teh mah ibu kita di kulub geus pasrah ka Gusti Allah teu panas ieu abdi buktina hirup di kulub hirup abdi di kulub ieu haju di jero cai aya sorga Allah ibu lamun nyaho di jero cai panas cak dedeleuan ieu ternyata tiis karasana jeung aya sorga kabehan jelema hayang di kulub kajeun kumaha ge kunaon eta dibukakeun hijab ku Gusti Allah orok ai sieu mah pantereh pae dia masih kene kandel hijab atuh kandel ja kredit terus bae pan geus siaga ka dieu make motor kreditan tarolol eta kan eta diarana teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah barang haram teh masih kene bae demi kepentingan duniawi ya Allah ya Rabb hayang menikmati dunia urang mah ya Allah ya Rabb orok di kulub dibukakeun hijab Masya Allah sorga nu kadeuleu tiis ibu tiis ngahaneng kene ibuna teh manya-manyaan kene bae manya-manyaan kene bae ibu ulah make jeung bimbang ya ummi bahasana panjang ngadakwahan emakna wow kabeh ngararom naringali narongton aneh sakitu cai ngagolotrok 40 peting tapi teu panasin teh budak ngomong capetak nyaritakeun lain alam nyaritakeun alam nu itu nu urang kuaringan dongeng-dongeng doang nya nama karasa urang kuari dongeng aya kubur aya jembatan Siratal Mustaqim aya mizan aya akhirat nya nama ngarasa dah eta lah jelema nu dibukakeun hijab atuh ibuna teh tambah keyakinan ieu ibu nu tatadina reba syak didakwahan ku orok lantaran orok boga rasa pinuh keyakinan Allah langsung diangkat digujubarkeun ret cek ibuna mun nyaho masyarakat kangeunahan di kulub geus caya harayang jelema di kulub salakina anak kabeh sakeluarga kan di kulub secara mata kasat mata zahir kekerepengan nyeri padahal nyana keur nikmat aya di surga Firdaus eta didakwahan ku orok kuari jelema ngagarong Tuan Syekh Abdul Qadir begitu ngagarong wabeh beunang Tuan Syekh Abdul Qadir teu rek digarong jelema hina susah boga naon si eta tuh cak garong lah jelema kos kitu ieu di mana-mana ya anu kadi bisa milu lah kepila jelema milu sekali dua kali tanya ya kula tanya minta nya mah minta ditanya urang mah pan lamun digarong lumpat Tuan saya mah minta tanya begitu ditanya emang bukan naon dia hei urang pandai gelang bereuni mah mau naon dia dibukakeun bajuna ieu ti emak kula cenah ieu di kaput aya duitan tadi di 40 dinar beuh uang emas bohong dia sok ngabohong letik-letik ngebohong dia tinggalkeun aya deui nu nanya dia mau naon duit ti emak kula can sakena teh dah sia mau 40 dinar bohong tapi eta nyana laporan ka ditu ka bosna bos ya budak bos minta ditanya ayo tanya mau naon cenah mau duit 40 dinar masa budak ciran gitu mau duit 40 dinar heran panggil ka dia panggil ku bosna sadia atuh garong karena ge manya garong ente saha sih tama LGBT talu tama ya Allah
Allah ya Rabb. Nah, saja. Abdi Abdul Qadir. Orang mana? Jilan. Kemana dia? Di pesantren. Pesantren kemana? Itu. Jeung sadia. Iya jeung rombongan. Gas bodoh siapa urusan itu mah? Siapa naon? Poho bae sia dia mau naon? Gas lain asli meureunnya. Iya, ti bakula cenah waduh itu. Separit 40 dinar. lah coba bukakan. Buka. Ja bener. Aing mah lain masalah duitna. Tapi ieu dia masalah gakuna. Saumur aing jadi garong can orang jelema teu melarikan diri. Datang ka dipejit ku aing. Saumur aing jadi garong can orang aya jelema nu menta ditanya. Saumur jadi garong can pernah aya jelema terang-terangan. Kakarak dia Qadir. Seperti eta lah. Naon sia rahasia nu mantak dia ngaku. Hiji amanat makula teu meunang ngabohong. 2 ulah aya kasieun sebab umur macenah geus diatur ku Gusti Allah. Ku ayana kitu kula sieun jasa ngabohong leuwih ngabohong ka Gusti Allah. Kapada makhluk ka jelema ulah ngabohong. Cerik Raja Garong cerik didalekeun ku anak buah komandan urang menyeng. Campur bahasa Tangerang menyeng mah bahasa dia banda matuh ya ka uni sopetan lah. Komandan urang menyeng cek kita. Orang Bandung mal ngartieun menyeng. Tah mah khususon tah mah bahasa Tangerang menyeng. Didareketan ku kabehan. Bos, kunaon bos? Bos, masih ingser kang keneh bae. Tenang bos. Ya, serahkeun ka dieu ye. Sapira budak. Lain kitu dia. Dia tolol dia. Ka anak buahna. Budak bae teu daekeun ngabohong nasihati ibuna. Komoh ngabohong ka Gusti Allah. Ai dia hirup ngabohong bae. Leuwih ti ngabohong dia mah. Nakal maksiat ka Gusti Allah. Geus detik ieu aing deuk tuturkeun budak ieu nya ka mana nya nama pesantren edit milu. Aing tobat, bos. Daharan dia tah harta. Jejakna atuh bos tobat atuh kula ge milu tobat. Embung menyat bos ka surga kami ka neraka. Aya dia dek milu mah ayo milu jeung aing. Milu diserah-serahkeun deui harta ka penjahat ka pedagang jeung gideg bae tah budak saha tah si bida hebat amat nasehatna. Berangkat milu eta kapan 12 garong jadi wali kabeh. Ai sia kiai jadi garong. Ya Allah. Ya Rabbi. Atuh komo pedagang mah leuwih ti heula jadi garongna. Hakan-hakan. Dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Naon ieu maksudna lamun tadi budak leutik nganasehatan ibuna nurut sebabnya na geus boga rasa. Lamun tadi garong dinasehatan ku Tuan Syekh Abdul Qadir nurut lantaran Tuan Syekh geus boga rasa. Manusia dinasehatan ku pada manusia nu can karasa. Moal gideg-gideg acan. Paling jadi tontonan. Hebat tak kiai, bisaan tak kiai, cakep tak kiai. Geus we sakitu. Engkena ge ka ditu, euy nonton kiai. Lain ngaji ka ditu lagi. Tuh kan, sebab can boga rasa. Geus sakitu satungtung manehanana ngeunaheun didengekeunana. Henteu ka sisi ka gigir didengekeun. Menang 2 detik, 3 detik, menit selesai. Sebab teu boga rasa. Dinasehatan kuno teu boga rasa ngadu ilmiah bisa nya kos kitu mah. Saya teh nyaritakeun kitu dalil aing ge bisa. Saya teh nyaritakeun aing ge bisa kos kitu mah ngadu tapi dinasehatan kuno geus boga rasa lain dalil. Langsung nyulusup ke jero hate. Saha bae pemerintah, jawara, petani, pedagang, kiai. Lain dalil tapi kesejukan batin teh. Masya Allah. Nasehatan kurang pemajikan
Moal bisa bikin ke ahli batin sekali 2 kali 3 kali nyana ngaji 4 kali ngagrokeun salakina kakak deka asana ngeunaheun ka surga ieu teu kudu hese-hese capek cakel naon bisi kakak dek minat nyandung gira nyandung ulah hayang jasa dicandung asana ka surga dareukeut jasa tah eta nasihat ahli batin beda itu kos itu nasehatan make dalil Al-Qur'an pangkihu rajin pangkihu tetep itu bisa tapi dinasehatan ku ahli batin mah tuh kak lamun geus nyandung 1 2 kak 3 mun geus 3 4 kak kasihan ditahan bae kunaon gitu sekalian rajit otak kakak sia ngamimitian kita ngamimitian ka aing teh nyaho sia ye atuh rahasia tah mah ya Allah beda batin terus gitu nah ya ba'dul arifin dek percaya dek henteu teh mah Allah nu ngabukakeun urang makan kuari alhamdulillah percaya ka para ulama percaya ka para aulia Allah tah nu mercayakeun ka para aulia Allah dangsa nang Allah meureun urang teh dek digolongkeun jeung wali dek dihijikeun jeung wali mata urang percaya ge di wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian at-tasdiq wa taslim li ahli ngabenerkeun oh Tuhan Syekh mah teu dahar teu nginum ge kuat abdi mah teu kuat percaya para aulia itisah beu pohara jasa nya nama ibadahna kayakinanana abdi mah teu kuat tapi percaya ya putrana Tuhan Maulana Hasanuddin oge Maulana Yusuf Maulana Mansur harare bat boro-boro Maulana Hasanuddin jeung Maulana Yusuf Syekh Mansur nage bisa napak sancang percaya abdi teh jauh teuing teh mah tuh guru-guru urang nu kamari ieu ya Allah ya Rabbi percaya eta sakitu ge urang geus kasupkeun wali percaya doang kajeun teu mere ge wali bae misalnya aya jelema teu mere aing mah wali bae tetep geus ulah mere lah geus ukuna penting jadi wali bae geus geus kewa ku haol tanu teu mere teh panggembula geura-geura eueuh masalah masalah emang jeung nyadiakeun jana ieu beneran ieu mah kula lain lalagaan geus nu kieu nyinggung nyinggung kasinggung doang tah mah eueuh masalah tuh geus mata kula ngabejaan batur anu teu pernah ka dieu beusi salah engke komo ka jelema teu ngarti mah naon emang haul sa tuan Syekh dah teu percaya kan sieun engke ngajawab salah teu ngajawab salah ulah ieu mah urusanna kan batin urusan batin tah mah urusan batin mah hese atuh kos urang bogoh ka hiji awewe nu kapanggih ke babaturan jeung babaturan eta sa pamajikan sia ngaca sia kasep ai pemajikan sia jieu atuh ai patali batin aing mah tu batin mah batin bae nya hideung nya beke ai sia kasep nenangan deui atuh aing asana teu ridho sebagai babaturanana ye orangnya ora pira tapi rasane wede atuh sia mah sia aing mah ai atuh teu rasa aing lain deui masyaallah coba aing neuleuh pamajikan sia barang di dulu jahe pajikan sia ka deuleu kuat aing mah geus bandingkeun coba ayo bandingkeun naonna akhlak barang dideuleukeun isuk-isuk kudu mentah heula kopi neng angel teh ge kaya teu hiji 0 sia jeung aing mah memeh hudang kopi geus aya je aing hudang duh can mandi-mandi acan aing mah malah aing mah memeh mandi ngopi heula pamajikan aing geus nyadiakeun masyaallah hiji 0 sia teh sia mah kudu nitah heula make urat teh ngan teh berarti kan akhlakna luar biasa tuh beres mandi sia kebelah mah teh sadangdan heula aing mah dibawakeun baju ku pamajikan peka make nu mana ya ieu apa nu ieu kaosna segala sampingna wonge ora pira tapi servisnya behe encan ngurutan pamajikan sia nu geus daekeun ngurutan kudu daekeun makana aing mah nitah teu nitah di urutan bae ieu pamajikan aing mah ngan aju ka dieu coba ka beuteung terusan nu kebelna mah di dieu ngurutan di beuteung
Takkan kapitan. Saya boga pemajikan hebat, aing mah boga gelis dong makan hati nu gelis mah. Aing mah jangan nahan jeung hebat aing mah deuk ka mamana ge aing mah teu berat ku pemajikan. Siapa berat kan? Oh aing mah berat. Ya aing mah moal. Mantak sia moal kudu atuh sanu daekeun ka pemajikan aing. Aman aing mah. He teh dikunci ge lawangna sanu daekeun. Lain boga pemajikan teh. Matak aing mah geus boga sorga. Di dunia ge, di dunia keneh. Leh sia. Terbaca tengenahan di dalam doang tengenahan ge. Kadang-kadang aing mah ditutupan make beungeut artis. Nah, ieu mah balikan deui ngingetan rebo isuk. Urang mah kabeh percaya penuh. Geus carita tadi orok geus dibukakeun hijab mah seuneu teu kadeuleuskeun. Kanjeng Nabi Ibrahim mah komo tah mah. Geus lamun dongeng eta tuh tah mah leuwih luhur deui tah mah nabi. Atuh, kadeuleul ku kasat mata. Nagebrah kapan? Dibandring, dijepretkeun sak brak. Cek Raja Namrud. Ternyata awas ya seuneu cek Gusti Allah. Kuni badda wassalaman ala Ibrahim. Padahal teu kudu ngomong kitu Gusti Allah betul jangan contoh urang we. Datang ke jero Kanjeng Nabi Ibrahim kaget. Seuneu tiis seuneu. Kunyana dicekal ome di ome kieu. Hei. Seuneu sia ka tiis. Seuneu tiis. Masya Allah. Kunaon eta? Dibukakeun hijab. Urang kan ieu kuari kasihir ngaranna ku kemewahan dunia. Kemewahan dunia teh sihir. Mentek lamun haju aya kiai lepas si kakiayanana kasihir teh kiai. Udah kudu hayu bae urang ngararaji ibadah ka Gusti Allah. Masya Allah kasihir ku dunia. Batur baparanti na kasihir teh urang mah tukang ngaji tukang ibadah teh kudu geus urang. Ke balik nyolok beres. Nyolok du di imah lah. Selesai. Tuh, iyalah rebo kasan, rebo isuk, memeh ka mamana nyieun salalim. Bagi aya di lembur menta. Mu bisa nyieun sakitu. Kula ngingetan ngelian. Masya Allah kari. Teu karasa asal geus rebo wekasan berarti kan eta rebo akhir sapar. Poe Kemis Jumat tanggal 1 Maulid lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cenah kieu lobana sabaraha? Mun bisa sapeting 4444. Dah. Ambona kadage ku kabehan beuna. Eungap jada. Satu lamun teu bisa sampai pasa minggu 4444. Eta bae geus. Tuh gawe ja. Mau kolot bah, gawe tani jaga olahan ka pabrik jaga moal ditarima. Sanajan sugih neangan urang Lampung simba jeung moal daekeun. Simba ge boga deuleuran atuh ya. Naon kolot-kolot kos kitu. Nah maningan maca sholawat urang ka ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasiru min kulli muslimin mukallafin muhtarin sah. Tapi sahna bimana la yajibu diatur kurang ahli usul fikih. Urang terima beres panjang lah yang urang nyaritakeun di usul fikih. Bahasa soheh, bahasa fasih, bahasa yang bagi panjang dongeng. Bahasa yang bagi tertuju ka mana kumaha sia kalam ieu ge bahasa na bahasa yasihu bimakna wala yajib. Setiap muslim mukallaf anu geus boga pilihan ngamankeun kafir harobi hiji
sah-sah bae ulah aya keributan atawa lain hiji loba ngan mahsur adadin mahsur aya 100 200 1000 ngaranna adadin mahsur seperti sakampung adadin mahsur tah eta menang diamankeun walaupun harobi komo di urang mah kafirna musta'am ulah aya huru-hara ulah aya keributan damai sah tapi teu wajib padahal kafir harobi bahkan ku urang teh wajib dipaehan urang perang tapi ketika teu aya huru-hara model di urang amankeun eueuh masalah padahal kafir harobi saurang atau 10 100 1000 ge eueuh masalah amankeun tapi lamun tertawan mah tawanan perang lain beda tawanan perang mah sebabnya ana ngayakeun gerakan-gerakan anti Islam anu nyana siap ngabunuh urang wala yasihu tasah amanu asirin ngamankeun kafir anu tertawan liman huwa mahum jelema nu asir babarnan jeung manehanana aya di tengah-tengah urang nyana teh musuh urang nyana teh merangan urang kemudian urang perang jeung manehanana ela tertawan kuari ngahiji jeung urang diantepkeun atuh acak-acakan urang sikat habis beak ya Allah cara bahasa ngamankeunana teh aya bahasa-bahasa khusus model urang cara ijab qabul teh qabil tu tarima meuli tarima ngajual eta ngaranna bahasa-bahasa ijab qabul dina nikahkeun teh aya bahasa ijab qabul dengan bahasa-bahasa anu khusus teu meunang maka bahasa di luar anu geus ditangtukeun ku ulama ya sepanjang lama dongengna ieu mah ieu bahasa urang we bahasa pengamananana wa yasihu bikulli lafzin yufidu maqsudan sah bahasa ngamankeun ngaijabkeun ngamankeun make bahasa-bahasa nu mere harti mere pedah kana maksud ngamankeun ajartuka soreh bahasa soreh guys kaula nyalametkeun ka anjeun tuh wa amantuka guys ulah ngamankeun ka anjeun siapa yang diamankeun tuh siapa yang diselametkeun atawa la tafsa basin basin aya kaula ulah sin eta bahasa pengamanan ngaranna atawa anta ala ma tuhibbu kumaha sadayakna maneh geus tenang aya kaula eta sarua bahasa-bahasa pengamanan geus ulah sin geus kumaha bae aya kaula eta ngahasa ngaranna bahasa pengamanan kun kaifa syi'ta kumaha bae maneh keur sahayu geus tenang aya kaula ya Allah eta adalah lafzin yufidu maqsudahu shariha bikin ayatin jeung bahasa kinayah hek ngan bahasa kinayah makan kudu niat kos dina nalak bahasa kinayah mah kieu mun ribut jeung pamajikan mabur sia bahasa kinayah kita bahasa kinayah niat nolak jadi lamun teu niat tuh balik sia ka ibah sia ribut-ribut balik sia bung aya bapak sia keneh eta bahasa kinayah lamun niat jadi lamun teu niat teu jadi beda jeung kieu tolak sia kuai niat teu niat jadi bae sae kuai niat teu niat jadi bae tuh kan pisah sia kuai niat teu niat jadi bae nah
tapi lamun bahasa ini sia Dimas ya eta mah mun niat jadi mun teu niat balik sia mabur sia eta bahasa kinaya ieu ge sarua la taqab udah sieun maneh eta sarua la bahasa alaik kinaya anta aminun kinaya anta fi amani kinaya anta majari kinaya jadi lamun bahasa santri mah dibere bahasa kos gitu aju nu ngadengekeun santri ustad kiai langsung paham tapi lamun teu mah santren mah saliru bahasa nu tadi sore jeung bahasa ieu atuh ngaranna ge teu mondok bodoh atuh nu kumaha geus bodoh mah sapira nu bodoh ka sorga mah ka sorga nu bodoh mah angel ka sorgana eleh ku nu pinter mah cepet sanajan kana neraka heula ya Allah ya Rabbi urusan neraka wajeng surga lain deh itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala itu diukur ku keyakinan aya jelema bodoh tapi yakin aya jelema pinter tapi teu yakin beda ngan jarang nu bodoh yakin jarang nu pinter ge boga yakin jarang komo nu bodoh jelema yakin mah kieu enten teu dagang ieu teu usaha dagang kumaha teu boga modal teu boga yakin ngaran saya emang teu digawe gawe kumaha geringan bae awak teu boga yakin ngaran kiai ditanya kiai emang teu usaha henteu lah sakian teh usaha naon teu bisa teu boga yakin teh kiai ge sarua kiai emang henteu bisnis wah teu bisnis teu bisa teu yakin beda jeung bahasa kieu ente emang teu digawe caduh aing kudu digawe emang ye rezeki geus diatur ku Allah kudu digawe keneh bae mabur siap murigak bulu urang ngadengena ge ende sia hiji jeung sia modal kos kitu teu boga keyakinan bau aing mah pokona digawe moal tani moal segala moal yakin ka Allah deui can orang ngadenge orang kos kitu deh kiai geus nyai sabaraha tahun lain ngabagusan endahan ngagorengan keur ieu mah nyana keur boga santri 10 20 teu dagang barang boga 100 dagang emang dagang naon dagang baju koko ka santri deui ngadagangkeunana ya Allah ya Rabbi eta kiai goblok itu kiai tolol dina keyakinan atuh teh tolol jasa mah setengah lah kan teu boga keyakinan lain ngabagusan keyakinan eta kiai tadina keur mimiti nyai mah dagang nya dagang ka beladieuna lah aing dagang-dagang teh nya geus diatur ku Allah kitab dibacaan bae ku aing wa ma min dabatin illa fil ardi illa Allah rizqu joreng Allah nu ngarizki mah lain dagang lain naon teh mah sabab doang eureun aing dagang eta ngaranna nambah keyakinan kiai geuring dagang kuari teu rugi bae mah lain yakin teh mah kos kitu mah teu becus dagang ngaranna beda teh bahasa kita kadang kita ku ahli yakin coba mun ditanya teh kumaha ieu budak dengan anu teu boga yakin ieu sanejan kiai oh teu boga yakin enggak tebak komo dagang kiai kuari naon ieu kegiatan teu boga kegiatan ngan ngaji doang di santri beres aya teh dapur lah serahkeun ka Allah bener ya kiai bandar capek dagang rugi malulu buntutna ora bagus ku buntut teh ya iya anu ngaguriwel mengkonon panjang mah ora buntut teh iya pendek mah pendek gede Masya Allah kinaya wa risalatin jeung risalah tulisan make surat sarua bae Allah ya Rabbi susah mah ka kota ge kajeuleuh kan urang lain setelan masa make samping make sepatu kan teu nyetel eta ngaranna atuh make samping mah sendal make sepatu Masya Allah aya deui make udeng-udeng make jaket kumaha sih teu nyetel teh budak mantap zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang we cekula ieu ya hebat teh ka anak teh hebat pelebamana ieu make udang-udang bae
Iya nu kos bodoh ngaranna. Masa lari make udang-udang. Lari baru lain make udang-udang, lari mah make framing, ulah make nanaon, priwit teh trit 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 trit. Eta pinter gitu ngaranna. Geus eta agim teh teh zaman SBY. Nya kan diorbitkeun. Lari pagi jeung SBY. Atuh selain salari-lari na ieu teh mah sarua teh ge pencitraan keneh. Ngan ieu keur carita make udang-udang salah. Udang-udang mah jang salat. Jang salat, ngariung gitu kudu make udang-udang. Langsung ieu sia mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopiah goblok bener. Teu jawab karena teu nyurup eta ki pudoli kos kitu tah urusan. Teu nyurup. Iya, ikir carita istarau bi ayatillah samanan qalila. Masyaallah. Saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarangan. Atawa nu ngadengikeun ayat, ya Allah, lain sembarangan. Nu mantak datang ka reup sare. Eta teh naon ku indah-indah. Mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai. Bisa menyejukkan hati murid. Pantau geun habak. Ishtarau bi ayatillah samanan qalila. Hanya demi meraih samanan qalila dunia. Jabatan aya dinyana, Quran aya dina qultunyana. Tapi hese dek nerapkeunana hanya demi samanan qalila. Boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih. Datang ke urusan jilbab bae kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah wah dasar hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng ana keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalil bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ing Cilongok bae kajangan jeung kana endi saya ngaji maring aku bae sia ngomong jadi acak-acakan gitu. Aduh ya Allah ya Rabb, hanya demi samanan qalila jabatan, hanya demi samanan qalila tahta, hanya demi samanan qalila wanita, hanya demi samanan qalita. Nah, dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kajen tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salapi, tapi ka pendopo deui. Ulah nyileh ka dieu sia biasa bae. Aing kasinggung. Biasa bae. Hanya samanan qalil. Ayat digantikan ka duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Naik ke panggung hanya untuk samanan qalila. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Engke kumaha di akhiratna? Tah, ieu karakter kafir seperti kitu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Tapi urang kuari nu jekelan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila. Gereja tanda tangan bae pedaing jadi mui demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan qalila kajen teuing di akhirat dibeulem ge kumaha jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aing negara demokrasi beratan ka agama sia beratan ka negara sia ulang ngomong kos gitu cenah ieu mah pokona mah kami mah tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleuh sia di neraka jahanam sabaraha halilan istarau bi ayatillahi samanan qalila kafir mah geus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we panturun ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim hanya samanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang
jeung sahabat. Kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon? Bangke tuan. Nu bantak dipicen kuran teh hayangeun nu bogana, embungeun nu bogana. Nu bantak dipicen nu ku nu bogana kuran ijideun, gilaeun. Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke, tibatan nu boga bangke terhadap bangke. Tuh nu bantak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah. Lamun nyaho kana hakikatna dunia bau. Sakumaha bauna bangke. Mendak Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang nini bengking. Nini kan aya nu henteu bengking, mah bengking. Nya nini nya bengking. Kan geus eueuh pupurieun. Geus eueuh pupurieun atuh can nini mah nya bongkok, nya kuru, bengking. Berarti kan geus eueuh nanaonan tah nini. Saha nu hayang kawin ka nini jadi stadis. Nah, wari nini. Tapi dipoles, masya Allah, eta nini make lapis, ya Allah, make lipen, weh, lipen lagi tengah nama berem sisina mah hideung, dimodif punya pacar artis, ya Allah, make shadow, ya Allah, ya Rabbi, yeuna di plat-plat, aya berem-bereman biasa, orang gila kan nini kos gitu kan gila. Masya Allah, iya makara rencengan biasa. Ya Allah, dadana dibuka, deh. Atuh dadana dibuka ge lamun nongtot. Ayo mapan ngahelob. Wah, ini. Parah ini, parah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, tapi kan gambaran seperti eta. Kangjeng Nabi digeroadkan ku nini. Ya Muhammad, anjirni, ya Muhammad, anjirni. Tapi Kangjeng Nabi terus baik. Ya Jibril man haji saeta oh cak malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujianana umat maneh ngocai di dunia kejaran-kejaranana dunia bae untung maneh teu nembalan Muhammad masyaallah ta eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipang jore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema mah. Geus kira-kira bau nini. Ai jahe onah punyana dipentang di dieu. Tapi lamun nini geus kararieu bae. Kan ai nini mah bau hangru. Tuh, hapek ya nama tuh. Saya heran nini mah sanajan make spray bae. Disemprot bisa lah kurang set tetep bae kambe bae. Cek nini wah sia cenah gitu. Marah nini oh nyahuan bae aing geus sia ka imah ka ambe. Nah ieu kan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepeun ka nini iji ningali nini mah belu nini mah gila nini nah ieu kan dunia hakikatna dunia seperti eta komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke masyaallah karim mantap wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neule dunia leuwih joret tibatan kocomberan lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup tapi indah Hasan Basori perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa tentrem jasa tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan Gusti keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neule dunia teh indah neule dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah hulun khudrun dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti ya Allah
Nah, mulai Ki Hasan Basri zuhud, lalaunan diberet teu hayang kana dunia. Ya Allah, begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah, ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan. Nyana ngomong deui, ya Allah ya Rabbi, horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieu lah nu bakal mawa kabahagiaan jaga di akhirat. Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia. Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaanna kaijidana terhadap dunia. Sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Masya Allah, maot keur mijinak teu hayang jasa kana dunia. Eta bahasa Hasan Basri. Bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti, sabada abdi dibere ku Gusti, hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi. Ya Allah ya Rabbi, horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti, sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking. Tuan sehat mah, tuan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini jorek biasa. Teu hayang sakali. Mantak cek Tuan Si Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu kana dunia eta mah 100% di akhirat teh bakal cilaka. Ya Allah, sekali deui dengkeun ku celis ya. Lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia, ngejar dunia, rindu terhadap dunia, eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadenge ku celis ya. Atuh kadenge ja aing ngomong. Eta bahasa Tuan Si Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia, cintana kana akhirat pindahkeun ka cinta urang. Padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah. Namun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia, di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haju cinta kana dunia kumaha? Cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator. Isuk-isuk geus HP. Tas salat lain istighfar HP. Mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih. Aya kabeh kan? Aya kabeh. Urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa, oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeun obor hirup. Iri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya kamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ka mana coba diri orang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuan Si Abdul Qadir jelema cicing di dunia, mengejar dunia jeung cinta dunia, jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji. Ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha tuh? Nu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tah sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh dunyana Allah karang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae. Nu jadi hayalan teh dunia keneh. Tarak ke beres gaji ulah cinta dunia. Aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai. Tangkorak sia beunang. Tarak ke beres dari takdir ulah cinta dunia. Gaju kiai da kumaha tuh? Ngadoakeun bae. Nyana ge kadang-kadang aya perpuluhna. Kiai goblok. Kiai goblok masih di aya perpuluh keneh bae.
wayah ngadoakeun mah ngadoakeun bae jalain duniana nu jorek mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikan khalifah teh titah urusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan. Henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina, malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina. Penting awas ulah cinta terhadap dunia. Allah Kangjeng Nabi ka pasar, Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna, lain eureun dagangna sok pajukeun, jang ngabangun, sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian. Sok teu nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang kita eureun ibadah bae ka Gusti Allah jan teu. Teu nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani kita eureun jan teu. Tulu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus, tetapi kade ulah mencintai dunia, urus dunia. Ketika perang modalan tah perang, ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul eagle lepas dog aing salah tantu tah ngomongnya. Si beuteung nyaraho tah eta kos karena itu. Jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanukeun ngabangun masjid nya. Oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing, kenteng bagian aing, semen bagian aing, pasir bagian aing, tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana geus ulah siapa milu bae jeung aing ke di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep, ngadengena ngeunaheun ge ngadengena. Buktina jauh. Mana kita keramik bae hese. Oh keramik bagian Mang Haji. Ayo ukur bae geus ukur. Ukur sabaraha? Ieu teh Mang Haji teh. Geus besi aya nu rek jubang teu lah ka aing bandari. Geus aya cenah ieu aya setengahna Mang Haji jakabehna ieu kan aya 1000 meter. Ieu geus aya kabeli 600. 400 meter deui. Manya nu 600 kabeli 400 teu kabeli. Bararodo siapa neraka jahanam. Ya Allah ya Rabb, dunia sing ada. Jadi dunia mah hina, dunia mah izin, dunia mah sekejap. Nu sarugi nu kamari tuh nu nyana ku ari geus paeh tinggalkeun. Kamari tuh pamajikan si itu tuh geulis jasa, wari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun. Itu mobil saya itu, mobil Mang Haji anu, wari ke paeh tinggalkan. Hari itu pet anu sabae, nya lo mah jenderal, wari paeh jenderal ge modar sarua. Itu periwit sa polisi. Periwit ngagantung, jelema mana? Atuh kan di periwitan jero kuburan. Tratrit. Tah, kami ditinggalkeun dunia tah. Sok radapan geura kurang jaheuh nya. Dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor. Oh geus sabaraha kali ganti. Ternyata hari kos kitu dunia mah. Ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya. Kadang jadi nu urang jadi nu batur, kadang jadi nu batur jadi nu urang. Oh ieu dunia tinggalkeun paeh ditinggalkeun sekejap. Jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh, kamari jadi menteri kuari geus teu, kamari jadi gubernur kuari geus teu, jadi bupati geus teu. Berarti kan sekejap. Tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah. Tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulya nu agung, digantikeun ka samanan qalila. Na'udzubillah min zalik. Ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge. Dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah. Mantap lamun nyada jadi PR paeh. Masyaallah naudzubillah min zalik wallahu a'lam. Sebab naon teu make ayat. Make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus dirumus bahaya jasa. Gali geura ge. DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teuceul. Bilatungan kanjeng hukuman. Nah, teu make ayatillah. Istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalil aja.
atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngeridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalilah yang boga mobil tah hayang boga mobil teh samanan qalilah kajen lah ngeridit ge demi samanan qalilah paeh lah di sate sia kajen buku sate embes deui sate sia masyaallah dari ha اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله ngagantikan ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo digantikan samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap naga sekejap na deui ya datara kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasaddu an sabili ngahalangan na agama Allah disebut kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian pasoduan sabili ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka nanti urang lamun jadi muih hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cenah teh mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdik bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya tuh saya papan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu dah besi bae nu ngomong ke kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jadi hate me inkar tanda tangan bae teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman ge tasafahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman urang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah komo urang Arab blak 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 ya Allah tambah deui urang Arab anu selon mah jeung tarang blak muncul nur bek sagrege ya leuwih teuing ka mah eta secara simbolis jadi hate geus dihampura itu nanaon jeung urang sasalaman blak nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus bae tamang duit tah geus tah simbolisna naon make tarima meuli nya mang jadi itu tarima ngajual ijab qabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit teh jang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nya mang ituna tarima meuli nya mang ah geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantep jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese i ala Yahudi teh urang teh kuari mah pasoduan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasoduan sabili ishtaru bi ayatillahi samanan qalila pasoduan sabili carana pasoduan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tapal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasoduan sabili Quran teh supaya nerapkeun undang-undang Al-Qur'anul Karim ternyata maka
demokrasi teu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk paswadu ansabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka. Ayo sia. Ya ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun. Salah awas ya pentug sia kowe. Sarahkeun sia. Ayo surahkeun ku sia. Geus lain make peureup deui golok bae sia. Aing calangap sia. Di parang sana. Itu kuat. Ieu kakarak ge ieu ilmu zahir, tafsir zahir. Urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murid kak bulu. Murid kak bulu. Tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu. Jalalain, Sawi, Ayatul Ahkam, kemudian gitu tafsir naon gitu ngaranna Qurtubi, tafsir berbagai eta zahir. Tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat. Hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i. Ayo, Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah. Tuh, aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat. Urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat-ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan. Wa in kuntum marḍā 'alā wa in kuntum marḍā 'alā safarin aw jaa'a ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Atuh eta kapan ayat tayamum. Ngeunaheun. Tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana. Paing kuntum mardo lamun aranjeun garing hate pinuku syahwat. Aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu. Tuh. Aw jaa ahadum minal ghaid. Ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngisi urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia. Awala mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari mah mastumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mata'un wa khairu mata'iha al mar'atu sore berarti awewe eta dunia awala mastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia. HP jaringan jang dunia, organisasi jaringan jang dunia, partai jaringan jang dunia. Nah, ia bergelut lamas tumun nisa dunia. Dalam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema, ma'an teh cai, tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi. Teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh. Dalam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi. Sahabat temanggihan ka sahabat, tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak. Guru mursyid balam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Tayamum bae geus ulah make cai. Cara tayamumna kumaha? Terserah. Gerak guru mursyid anu nyahueun. Oh, sia penyakitna ieu tayamuman. Nah, Haji Pendi ya, kadia sia kadia. Nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaha ieu sih mah mending dilebuan langsung dilebuan gali heula aja lebuan pae di dinya kajeun tina pae si wadehem sagala rupa eta urang we ieu lah urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah. Orang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya. Tidak teu upaya teh aya tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah. Ieu ge sarua. Istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat. Di manaan ku istarau salah. Lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik. Tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz. Ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat. Kuarin sebab make korena kapan. Nah, istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah. An ayat Allah teh Gusti Allah.
Kok bisa kos gitu sih? Kapan urang teh KBG tercipta ti Gusti Allah teh tina cahaya na nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi asli na kapan Gusti Allah ayat mantap KBG jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah mantap urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur teh tajalli teh aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli ieu kan Gusti Allah bisa ai eta sia hirup usaha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae haji pedi bae kadeuleu bae ungkuk-ungkugan lompat leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkeun dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia. Loh, urang teh keur di majelis heulah keluar bae sendal leungit marah. Eta dunia teh. Goblok. Sendal aing sendal kulit. Siap. Bok. Hei. Eta kita hese. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Batak Bastur bisa nafsir dia. Bisa nafsir ieu tafsir kosmik masih zahir kene. Nayalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah. Di mana maneh cicing? Di pamarentahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah. Nah iyalah bagian siksa. Mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon? Henteu batin, zahir ku ahlina mah zahir. Bahkan ka ambeul. Ka ambeul lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mentak besi aya kiai misalnya datang urang kieu bae. Kieu bae. Kos kula lamun datang haji teh kieu. Asa teu kuat. Keur mah hatena dunia kelek deui. Aja teu mandi deh tadi. Emang meureun panyakit bau badana aya teu keur ieu teu leutik. Bau. Sering ahli Allah mah gitu. Sok besi zara misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui eta geus kaambeul. Aja pendi ka Jakarta ngahandek naon kita ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh. Ngonci maneh taek bangis. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Sora no. Ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajen salat qada daripada magian nyana. Qada. Eta kunaon eta? Ka ambeut dijauh kene saha datang ka ambeut. Di ieu ulah sangka masyaallah lain saeutik wali-wali Allah anu bisa ngambeul. Dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang berarti cak ulanya ada keur nungguan ieu bener bae padahal mah jelema susah teh geus lila karek ngobrol bah kok eta disabut itu hatena bersih cak nya jelema biasa aya deui kadatangan kiai bebeja heula lama nah, kiai anu dek datang oh iya teu nanaon barang mau datang ka dieu hees bae. Abah eta kitu ge abah. Beda udangkeun bah tamu kiai anu diuk bae. Oh balik deui ka dieu. Ku ibu teh kan titah diudangkeun abah sia udangkeun tuh aya tamu diudangkeun bah tamu teh titah diuk bae balik deui ka dieu. Kasar urang ngaudangkeun anak. Ieu mah teu beda jeung si ieu. Guna eta ambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ieu kula mendek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau teh awal ge bentek jasa ieu
Tapi lamun si Eung Allah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau. Aya. Tah, sabanang qalila laletik. Hina bau. Masyaallah kan. Lamun Tuan Syabdul Qadir geus bisa ngabuktikeun. Nyekel apel. Dititah dicekel ngurucut getih neuk sanu daek ngadahar apel. Apel uraja titah dicekel, kegedean cekel, dipencet kieu keluar getih. Berarti kan ieu apel menang meuli duitna duit ti nagara. Eta teh kan getih rakyat. Masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majelis. Nu mentak baueun. Kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun kajeun kumaha ge santri teu betah. Motok wari majelisna bagus, pondokna bagus, santrina lakeu. Ki uraono. Leuya. Wih, iku hangru. Apa iku hangru? Ya wis lah. Komo dahareun. Komo didahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat. Masyaallah karim. Nah ieu mah pasoduan sabili ngahalangan deui. Tidak lempangna agama Allah, luhurna agama Allah dihalangan. Ya Allah ya Rabbi, di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun. Berarti kan pasoduan sabili. Ayo raramean ulah. Kunaon anu make cangcutna teu dipermasalahkeun. Make cangcut teu dimasalahkeun, susu kadang sapotong teu dimasalahkeun. Malah mah di DPR dibahas jangan sepotong, semua. Ayo yang korupsi dan lain sebagainya pasoduan sabili. Dalam rangka pasoduan sabili urawakan eta kakarak ngabahas ala kadar. Nah, kuari secara politisnya pasoduan sabili kumaha, ekonomi secara ekonomi pasoduan sabili kumaha. Urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir, tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasoduan sabili. Urang di jerona aya cilaka. Kajennya nama keur ngurusan negara, tapi ai kiai-kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem. Nu penting aman jauh presiden mah bahaya. Menteri atuh cilaka, nu ngurusan atuh teu kumaha. Ngan urang ulah terlibat, urang mah ngadoakeun balalanderna bae. Beres geus ka itu.